Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Haludea geningannya anu kasep cek mat ya. Adina acara anu manuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihariata nepi ka bahelaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jatina Kaheman bagian anu katujuh karya Kang Rompis nya Kang Yepi Cahyadi teh ya. Anu manis anu gebis di Ciamis mani muringis nu kasepna saer teh kumaha salajengna ilalakon Sopian de ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge anu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka pala wargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kamu bapak-bapak bari nyantainya ngabaheai nyikopai udu desamsai. Oge di padamelan nya di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna anu nuju jagina nya piketna di tempat cukur, di pabrik, di pasar, di kantor, di perjalanan bari nyupiran pokona makum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Kade ulah hilap di like di komen wajib di komennya da bageut komen alur caritana nya da kitu. Sareng pala wargi sadayana da simkuring magaya ngadongeng nate tangtos benten sareng nu sanes simkuring mah ieu mah sakadar parodi teh nya janten sanes pendongeng asli gayana cara ngadongengna estuning nu aya dina emutan abdi we kitu. Tangtosna bakal benten sareng anu sanes khusus ka para pecinta dongeng hapunten saumpamina teu sami sareng kahoyong pala wargi sadayana nya dina nyanakeun dongengna cenah dina introna seueur teuing eta napi kumaha kitu nya. Da durasina sakitu bari jeung abdi mah teu gaduh karya-karya kapungkur teh nya kitu. Aku margi itu ulah kirang-kirang hapuntenna. Sareng kumargi simkuring mada ngadongengna sanes dina radio teh nu tadi teh ieu mah etang-etang parodi saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi supados lancar dina live, lancar dina ngupload dah tiasa kana nomor dana ieu nya atawa rekening tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir wewes kitu nya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jatina Kaheman bagian anu katujuh. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung
Ibu teh teu boleh ngalengo sono ka hidup. Ngaranna hiji inung mah tetep boga rasa kahariwang atuh. Lain ngan saukur nganti pangirim wesel ti hidup. Tapi melang bisi hidup teh kumaha onang. Sok sanajan cicing jeung paman sorangan. Kitu ceuk Bu Sumarni nepikeun keretega hatena. Muhun Bu, ku abdi kahartos pisan. Saleresna mah pangna abdi dongkap ka dieu teh bade aya hal anu bade didugikeun. Ceuk Sopian rek nepikeun pamaksudanana ka indungna. Pok bae geura cacarita. Sabab sabenerna mah loba pisan anu arek ditanyakeun ka hidup teh. Ari perkara si Nyai mah geus apal ibu teh. Bu Sumarni ngareret kaneng Ela, jinisna ngeluk tungkul beungeutna ka ciri euceuy awahing ku era. Teu cios janten lalai badot. Dasar si Raden Barjah mah pika sabeleunnya. Panoneng Elah ngadila ka Sopian. Bu Sumarni ukur nyengehel seuri ningali kalakuan duanana. Ari Sopian terus bae cumarita nyaritakeun kaayaan dirina ti mimiti digawe di kontrak Ciganitri tug nepikeun kadanget harita. Kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat. Indungna sajongjonan mah ngahuleng teu cumarita. Pikiran Bu Sumarni kumalayang ka mangsa lawas waktu salakina jeneng kene. Waktu harita masih jumeneng kene, salakina teh kungsi nyarita, lamun kaluargana teh ngabogaan parusahaan ente, tapi harita Bu Sumarni teh teu loba tanya ka salakina. Ayeuna anakna geus jadi pangurus luhur di parusahaan ente, anu hartina aya turunan ti jenat bapana. Da genetik mah kuatnya wala wargi. Ibu teh ngarasa bunga. Hidup geus jeneng jadi jalma luhung dipercaya ku dunungan. Mata kitu ge geus jadi milik hidup. Oge meureunan aya teureut ti bapa hidup. Ngan omah tujang kudu tetep handap asor ulah unggah pangadatan. Sok mau jadi luhur pamakanan mah. Cing, ari boga paniatan kasih Nyai teh ira. Ngarapugu ibu mikiranana. Bu Sumarni mere pepeling ka anakna. Malah mandar jadi panggeuing bisi bae poho ka temah wadi. Kangaranan jalmanya nu asalna susah naik darajat jadi jalma sagala aya, jadi jalma boga. Teu saeutik anu robah pangadatan teh nya. Kartos pisan ku abdi ibu. Kieu abdi teh hoyong nyanak ibu ka Ciganitri linggih sareng abdi. Sajeroning abdi damel teh bakal regreg saumpamina aya ibu di ditu moal melang sareng hariwang. Ari perkawis paniatan kaneng Elah mah abdi teh tos wakca karamana nyuhunkeun waktos kanggo tatahar. Walon Sopian ngajelaskeun niat manehanana anu hayang mawa indungna ka Ciganitri. Ari ukur saminggu atawa 2 minggu mah nyatana naon ibu jeung hidup di ditu. Tapi lamun kudu pindah mah ibu teh moal bisa. Sabab ieu imah arek diurus ku saha geura. Santeuna ieu imah teh pan ditinggal bapa hidup. Sakalian hidup hayang ka dieu piraku kudu sosorongkoy ka dulur. Ari imah sorangan diantep. Kitu ceuk Bu Sumarni narah ari kudu incah ti lembur Cilampeni mah. Muhun Bu, abdi ge ngartos. Keun kemah ibu tiasa kaditu ka dieu etang-etang bari amengan. Ceuk Sopian teu bisa maksa kanu jadi indungna. Nya mending keneh kitu ujang. Imah ka urus, hidup kalengokan. Hayu Nyai bantuan ibu popolah di dapur. Ceuk Bu Sumarni bari cengkat ngaleos ka pawon. Mangga ibu. Neng Ela ngalangyor nuturkeun Bu Sumarni ka pawon.
Tisaprak Sopyan jadi asisten kawasa pabrik, saminggu sakali sok diayakeun rapat, ngahaja ngarah apal, lamun aya bang baluh di tiap bagian. Sakabeh karyawan pabrik kacida ajrihna ka Sopyan, kusabab Sopyan boga kawasa sapinuhna pikeun ngokolakeun pabrik. Tapi najan kitu, Kang Ewa jeung Kaceceb Otim jeung Jaed teh pancan lubar, anger ngagurat tina hatena, sok sanajan kiwari Sopyan teh geus jeneng asisten kawasa pabrik, sasat nama dunungan maranehna. Bisa disebut beungeut nying hareup ati mungkir, goreng hate julig pikir. Tapi pikeun nyieun tindakan sarakal niat nyilakakeun Sopyan, geus tangtu lain perkara enteng, sok komo pagawe pantar manehna mah ukur karyawan biasa, arek nepungan oge teu bisa sagawaya. Dina hiji poe, karuangan gawe Sopyan kadatangan Oded, Ujing jeung Sobari, ku Sopyan ngahaja di teang ka kantorna. Tiluanana dariuk ajrih pisan, sok sanajan Sobari sobat dalit Sopyan, tapi ari di tempat gawe mah kacida hormatna. Kitu deui Oded jeung Ujing anu kungsi nuding teu paruguh ka Sopyan, sarua hormat pisan ka Sopyan teh. Nuhun aranjeun geus nyubadanan pangangkir kuring, lantaran aya perkara anu rek ditepikeun. Ayeuna anu rek ditalik teh Oded jeung Ujing, kuring moal nyaritakeun di lalakon ti heula tapi kayaan kiwari. Kumaha kaharti ku aranjeun duaan? Ceuk Sopyan bari mencerong kaduanana. Oh, kahartos Aden. Temal Oded jeung Ujing meh bareng. Jadi kieu, aranjeun duaan rek dicokot deui ku pabrik nyatana ku kuring. Pikeun nyekel mesin KR hiji tapi keur khusus bagian peuting. Tah, nah sakirana aranjeun sanggup. Oded jeung Ujing silih reret ngan teu lila Oded cumarita. Atuh nuhun pisan Aden, abdi duaan teh kalintang bingahna, margi tos dipercanten kanggo didamel deui di pabrik. Reueus kanggo abdi mah sasat tos asa dijait deui tina wiwirang sun. Abdi duaan janji mual milampah pada melan sarakal, bade disik-sik kulit dicacak di walang-walang oge bakal tumampi Aden. Cek Oded ngomongna dumareuda, kagagas meureunnan ku kahadean Sopyan. Baheula mapannya nuduh ka Sopyan teh, gitu rek nyilakakeun teh. Ari ayeuna balesan Sopyan teh ngadon hade ku perusahaan kapanggih pan dikaluarkeun. Ayeuna ku Sopyan diangkat di darajatna teh kitu nya. Supaya naon? Supaya bisa babalik pikir. Jadi tugas urang mah lain ngahakimi, tapi kumaha carana urang bisa ngubaran panyakit jelema, nyalametkeun nya jelema tina cilaka ku polahna sorangan. Nya kuring percaya matak diteang deui ka dieu teh sabab satiap jalma moal luput tina kasalahan, moal leupas tina kaluluputan. Sok tiwang kita ayeuna mah gawe cing soson-soson, ulah kabita ku rezeki anu teu munasabah. Lamun aya kasulitan perkara mesin, gancang tepungan ka kuringnya. Kitu ceuk Sopyan, manehna mah percaya ka Oded jeung Ujing bisa ngarobah adat jeung kalakuanana. Hatur nuhun Aden, abdi duaan bingah nu daya papadana. Panon Oded jeung Ujing bareueus juuh ku cimata. Nyakeun bae tong jadi pikiran, mata kitu ge geus jadi milik aranjeun duaan. Mimiti digawe ti peuting isukan, kuring ge geus ngirim surat ka mandor metik, temusan ka mandor besar jeung ka kapala bagian tanaman. Ngan sakitu we ti kuring mah nya, sok ayeuna mah gerak ka kebon deui bereskeun pagawean. Ceuk Sopyan teu woleh leuleuy dina nyaritana teh. Mangga Aden, abdi duaan sejak permios. Oded jeung Ujing carengkat sasalaman ka Sopyan, saterus nama arindit ti dinya. Kang Sobari,
Cek Sopian neuteub ka Sobari. Mohon Pak. Temal Sobari kawer. Kieu Kang, kuring teh boga maksud arek ngawangun pagawean anyarnya eta blending. Ari blending teh nyampurkeun jenis enteh jeung jenis anu sejena, malah mandar jadi leuwih hade. Kuring teu boleh narekahan sangkan kehasilan KR hiji pabrik Cigani teh leuwih ngaronjat. Taya jalan sejena iwati kudu ngolah enteh KR hiji dina wanci peuting. Geus tangtu kualitas enteh KR hiji anu diolah peuting mah bakal beda jeung anu diolah sawaktu pabubeurang. Tah pikeun ngungkulanana nya di blending teh nu beurang jeung anu peuting. Tapi teu sambarangan asal nyampur, tapi kudu aya takaran atawa komposisi anu pasti. Kuring teh geus ngitung ari takaran mah 7:3, nu hartina tina sakintal KR hiji 70 kilo KR hiji beurang dicampur jeung 30 kilo KR hiji peuting. Hasilna geus tangtu hade, kualitasna angger kajaga tapi kehasilan ngaronjat. Kitu ceuk Sopian nepikeun pamaksudanana ka Sobari. Mohon kartos Pak, namun pan abdi mah bagian nyuluhan manawi. Ceuk Sobari ngerasa bingung. Nya kuring ge nyaho atuh Kang. Maksud kuring teh akang arek dijieun kokolot tina bagian blending sarta pilihan jalma-jalma anu mampu sarta bisa dipercaya ku akang. Sabab gawe blending mah kudu apik jeung tarapti. Teu bisa gurung gusuh sangkan gancang rengse. Tak kitu maksud kuring teh. Sajongjonan mah Sobari teh ngahuleng. Tuh gitunya sosobatan jeung jalma hade waswasil khannas minal jinnati wan nas teh gitu nya. Di mana urang sosobatan jeung jalma soleh jeung jalma hade, di mana eta jalma soleh kaangkat derajatna, urang sebagai sobatna ge bakal milu kaangkat. Sajongjonan mah Sobari teh ngahuleng, hatena perang sabil antara bungah jeung rempan. Bungahna manehna bakal naik pangkat, tapi aya rasa hariwang kasieun nguciwakeun. Nah kadu ngahuleng Kang. Iya manawi gaduh karempan itu sok palaur abdi teu mampu. Matak akang kukuring dititah ge cirining mampu tah teh. Tong sieun ayana naon mah bebeja we ka kuringnya. Tah lian ti kitu kuring ge moal juga ngaleupaskeun kitu wae, tapi tangtuna didekeng heula. Pokona mah tong loba kamelang da teu gawe sosoranganan apanan. Ceuk Sopian bari seuri. Nya upami kitu mah ngiringan bae. Nya sok atuh ayeuna mah pilihan pagawe keur bagian blending mun geus aya tepungan deui kuring ka dieu nya. Mangga ayeuna keneh bade milarian. Mangga tuh permios. Ceuk Sobari giakna keranan terus bae indit ti dinya. Najan sobat dalit ge ari keur gawe mah Sobari teh ngaragangan ka Sopian, dadi lain-lain ge Sopian teh dunungan maranehna. Disaprak aya indungna di imah, Sopian ngarasa regreg toloba pikiran deui. Gawe Sopian teu kawengku ku waktu, beurangna digawe dina peutingna ge sarua osok ka pabrik. Kalan-kalan yang elah ge sok ulin maturan Bu Sumarni, pernah oge jeung indungna Bilasmi kadinyana teh.
Pon kitu deui adina Bu Sumarni nyaeta mangsah di jenggarwa Nabi Arum sok remen nepungan ka Imah Sopian. Atuh nuhun nya. Dina hiji peuting sabada Isa ka imah Neng Elah teh aya nu datang tayalian Den Darman dibarengan ku gandekna nyaeta si Abuy. Ti saprak harita kakarek ayeuna Den Darman bisa nganjang ka imah Neng Elah sabab manehna riweuh uras urus susuratan ka sakolana anu kakarek rengse. Kitu deui urusan gawena karek rengse diurus ku bapana nyaeta Juragan Wardaya. Geus 2 poe Den Darman teh jeneng jadi mandor pemeliharaan sarua jeung Mang Tajudin ukur beda wewengkon kebon wungkul sabab kontrak Ciganitri teh ka Cidalegana. Basa apal Den Darman datang ka imahna, Neng Elah gentak asup ka kamarna, ti mimiti Den Darman nyuratan ge Neng Elah teh teresepeun. Matak surat Den Darman hiji ge taya nu dibalesan, anu nepungan Den Darman ukur bapana nyaeta Mang Tajudin, kabeneran Bi Arum teh keur suwung ngalongok dulurna anu gering. Sangeus Den Darman jeung si Abuy Dariu pok bae Mang Tajudin teh cumarita. Aturan Den Darman oge jang Abuy, muni asa rareuwas teuing ieu teh kadongkapan Den Darman betara Tisasari sun, ceuk Mang Tajudin somea. Teu kedah reuwas Mang, margi ieu mah mung saukur hoyong amengan. Tembal Den Darman panuna gular giler nitenan kayaan didinya bari nyidikeun lantaran Neng Elah teh teu kaciri aya di imah. Atur nuhun Aden, tos keur sarurumpahun ka dieu. Ngan hapunten we si bibi teh nuju suwung ngalongok nu udur. Ari si Nyai mah nuju di bumi picarogeunana nyaeta Den Sopian manawi. Kitu ceuk Mang Tajudin poksang we dina kabayang urang teh rek apel ka awewe ari awewena teh keur aya di imah pisalakieunan cenah eta bapana teh bisaan nyeri bago. Kitu ceuk Mang Tajudin poksang dina ngomongna da kitu kahayang anakna Neng Elah nunda talata. Beungeut Den Darman euceuy beureum ngarasa era jeung kasigeung ku omongan Mang Tajudin, acan ge nepikeun pamaksudanana kari-kari geus dipegatan manten puguh we asa kapeupeuh mamarasna. Keke, nah make nyebut Aden sagala Mang, nah turunan menak itu, ceuk si Abuy rada nyeuneuh ka Mang Tajudin meureunan. Ari turunan menak atawa laila mah Mang ge teu apal jang Abuy. Nu jelas mah Den Sopian teh pan asisten kawasa pabrik, wawakil Raden Sastra. Kitu sapal Mang mah. Den Darman jeung si Abuy silih reret. Ari ngadenge Sopian asisten kawasa pabrik mah, Den Darman teh ngadadak ngulapes kawas mustika taya dangyangan, eleh jajaten memeh tarung, ngarasa keok saacan padungdung. Tadi dah nganggap sepele aja Kak Sopian teh da apalah tukang sasapu ari tik-tik. Tik kawasa pabrik. Kebayang Mang Faisal ngulapes. Aduh, ampun. Yang serius. Gitu kejadian gitu ya. Nyeri hati. Wirang, ele, erek ngalawan kita ge sebal untu patuh. Ari ngadenge Sopian asisten kawasa pabrik mah, Den Darman teh ngadadak ngulapes kawas mustika taya dangyangan, eleh jajaten memeh tarung, ngarasa keok saacan padungdung.
nuhun mang, abdi ka dieu teh sanes bade nanaon ieu teh. Abdi teh pantos dibenum janten mandor pemeliharaan sami sareng Mang Tajudin. Ku kituna abdi teh peryogi bongbolongan ieu teh. Ceuk Den Darman kapaksa nyalenggorkeun wangkongan ngarah teu kawiwirangan. Brokah Aden, mah ngiring bingah tos janten mandor mah. Nyari perkawis damelan mah enjing bae di kebon. Kaleresan pada enjing mah sami-sami kabagian ka wewengkon jolok. Ceuk Mang Tajudin nyaritana tatak. Atur nuhun mang, abdi moal lami teh margi aya keneh bujengeun. Har, tupugu Aden mah ngajang teh mung sajorelat. Nuhun mang, ke sanes waktos amengan deui. Temal Den Darman nyolongkrong ngajak sasalaman ka Mang Tajudin dituturkeun ku si Abuy alias si Barli. Duanana arindit ninggalkeun imah Mang Tajudin, Neng Elah anu ngintip tina reregan ukur seuri leutik bari terus ngabegegan kanu arindit. Waktu teu karasa nyerelekna, sabulan ti saprak Sopyan ngablending teh KR hiji, kehasilan produksi teh kacida ngaronjatna bisa nyumponan kanu meuli. Kitu deui ka karyawanana, kehasilan teh beuki nambahan lain ngan saukur tina gaji. Ari indungna Sopyan geus balik deui ka lemburna Cilampeni, lamun keur marengan keur salse arek datang deui ka Ciganitri. Marengan poe Senin, pabrik tutup lantaran keur dibersihan. Sopyan aya di imahna, ukur dibaturan ku Bi Oci pupurah babantu di imahna. Den, pilih bade sasarap maka tuangan tos sayogi. Cek Bi Oci rengku. Ke sakedap deui nya Bi. Ke ari Mang Hasan teu acan ka dieu kitu Bi. Tadi teh wiat sahur ka Aden, wirih anjeunna teh bade jajab heula juragan mandor besar Rohman ka rumah sakit cenah. Nyaeta murang kalina udur. Oh nya teu nanaon atuh Bi. Kasakit naon murang kali Pak Rohman teh? Ari sahur nama udur panas tos 2 dinten, tos dilandungan ka mantri, namung teu aya parobihan saurna teh. Awahing ku hariwang, teras bae tadi teh dicana ka rumah sakit. Wangkongan kapegat kun uluk salam, gancang bae Bi Ocih muru ka panto hareup. Geuning Neng Ela, sok kalebet si Aden ge nuju aya dah. Ceuk Bi Ocih galeh geh pisan, samang saapal anu datang teh Neng Ela. Atur nuhun Bi. Panggelisna tu pangbodasna nya Neng Ela. Panggademolna nya Mang Faisal. Sa kontrak pabrik teh nu sakitu legana teh sadesaeun. Atur nuhun Bi. Ceuk Neng Elah ngalacat unggah terus nyampeurkeun ka Sopyan. Aturan Raden Barja. Ceuk Neng Elah baregek diuk, babawaan ditunda naluhureun meja. Tadi nama engkang bade ka bedeng tonggo, tapi kaleresan jenisna kabujeng ka dieu geuningan. Bi Oci, punten nyanak piring, ieu sekantenan pindang simpennya. Ceuk Neng Elah nyokot bungkusan, song dibikeun ka Bi Oci.
Telila biocih kadinya deui bari mawa piring, goreng ulen diparinkeun kana piring, kacidang bul kene. Pilih hoyong manyanak bae Bi. Cek Neng Elah ngareret ka bioci. Tawar antun teuing kapan ieu mah kanggo si Aden. Teu sauyos da seueur. Cek Neng Elah ngawadahan 2 siki goreng ulen song dibikeun ka bioci. Hatur nuhun Neng, meni hararanet kene. Cek bioci ngaleos ka pawon. Cobian gerakan sambal mah hilap teu kacanak ieu teh. Cek Neng Elah bari seuri. Teu nganggo sambal mah kirang pedo atuh. Kisakedap atunya, abdi bari ngarieus heula cengek. Cek Neng Elah ngojengkang ka pawon. Heuleut sawatara waktu Neng Elah geus kadinya deui bari mawa coet, sok ditunda dina meja. Ngarah langkung kalandep ku abdi dibantun sareng coetna ieu teh. Aduh, moal teu ngajetet geura sambelna. Dugikeun karuruy kitu eta. Cek Sopian asa urut ningali rieus cengek nu jen. Basa lin asanya basa. Duh, moal teu ngajeletet sambelna geura. Eta dugikeun karuruy kitu. Cek Sopian basa ningali rieus cengek anu jer beureum. Sidik raos geura matak janglar kana mastaka, matak awas kana tetempuan kan. Akang matos awas pisan atuh ningal Neng oge. Akang matos awas pisan atuh ningal Neng oge asa langkung gademol apanan. Aya kituna si Raden Barja. Sok nyidik-nyidiknya. Panu Neng Elah ngadila ka Sopian. Sopian ukur seuri leungeunna nyokot goreng ulen dicocolkeun kana sambal. Barang am dihuapkeun, Sopian nepikeun ka calawak atuh sabab sambelna teh lada pisan. Neng Elah nyikikik seuri ningali pola Sopian gancang nyokot cai. Cai sagelas peren kabeh diuyup ku Sopian. Neng mah kacidang ngadamel sambal teh. Aduh, mata kahuruan. Cek Sopian bari cirambayan. Piwarang saha dicocol seueur teuing atuh. Sakedik heula diraosanana. Sakedik eta oge namung banget gula dah. Cek Sopian nyokot deui goreng ulen tapi teu dicocol kana sambel, itung-itung ubar lada. Kang, saumpamina urang nikah heula kumaha? Syukuran mangke bae tos salse. Sanesna naon ngarah jongjon ieu teh. Abdi moal rumegak dina kumaha ulah ka engkang. Kitu ceuk Neng Elah nembrakeun kahayangna ka Sopian. Ari Neng Elah mah hayang jongjon kumaha teu ngarasa raragap. Bisa cucus di pan. Engkang ge kahoyong mah kitu. Mung wayahna heula sarantos sakedap mah nya. Engkang teh nuju riweuh ku padamelan ieu teh. Keunda moal lami deui. Temal Sopian bari imut. Ari kanggo abdi mah sejang ngiringan bae. Namung satadina hoyong jongjon bae ka abdina. Nya dina latna ge paling sasasih deui ulah kapameng sabarnya. Engkang mah bade sakantenan hajat bae ngarah jongjon teu cape 2 kali. Ceuk Sopian mere kapastian ka Neng Elah. Leres eta teh Kang. Sopian ungeuk. Neng Elah ngarangkul ka Sopian awahing ku bunga. Ngapunten nya Kang. Abdi mah sakibuktusna. Miliki ngisinkeun janten ibu pangurus. Ceuk Neng Elah bari tungkul. Nah kudah kumaha atuh. Pan sakieu gumulengna Neng mah. Dasar Raden Barja. Sanes lebah dinyana. Duka engkang ngompi kasebeleun ih. Ceuk nu geulis jamedud. Sopian ngagakak seuri.
pamirsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui teu karaosnya perjalanan teh aya prosesnya tina susah jadi senang katamih menakan jodoh anu dipika cinta deh saha anu teu bagja tuh nya urang teh tina jalma susah tina tukang buburu ngarit macul ka kebon nya ayeuna nalika ngadu nasib damel ka kota ras damel di pabrik teh darajatna ngadak-ngadak ku Allah teh ditaikeun buah ilmu we da deui nya nu bisa naikeun darajat ma iwal ti ilmu. Kaduana penak sareng istri anu geulis nya geulis pisan panggeulisna we nya bodasnya pokona mah luar biasa gitu. Beuki menarik kumahanya kapayuna ieu lalakon Sopyan deh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian ya. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneum di Haneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.